a new messiah, cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you Kira-kira dina abad ka-16 Masehi, di wewengkon Majak Kidul aya hiji palemburan deket sisi walungan Cilongkrang. Haritama walungan Cilongkrang teh estu jadi tempat pangjungjugan balarea. Sabab salianti caina calembrang, herang tur bersih oge kasohor loba laukan, kayaning lauk benter, tawes jeung pangpangna, panglobana mah nyaeta lauk hurang. Ari anu mimpin eta kampung teh nyaeta hiji jalma anu luhung ku elmu jembar ku pangabisa nu asalna ti Cirebon, jenenganana Syekh Abdul Jalil. Anjeunna diutus pikeun nyebarkeun agama Islam di wewengkon Pakidulan. Kusabab anjeunna resep tuang jeung hurang nya ti harita katelah ngaranna jadi Daleman Sukahurang. Anu ayeuna makamna aya dina blok Salasa Desa Maja Salatan. Dina manceun tugasna dalem ku Sukahurang teh dibaturan ku rerencangna nyaeta Bapak Kalindur. Bapak Kalindur teh nyaeta muridna Pangeran Cakrabuana ti Cirebon. Dina hiji waktu Syekh Abdul Jalil ngawangkong jeung Bapak Kalindur. Pak Kalindur, asana teh kasida halusna lamun di ieu palemburan urang ngadekeun hiji pasantren pikeun ngajarkeun babagan ilmu kaislaman. Atuh nyakantenan wae saya mah abdi oge panuju pisan upami pangersa aya maksad ngadekeun pasantren mah margi tempatna gareuna hawana tiis atuh pacai tempat suci oge cakeut bari caina herang sareng beresih. Nyasok atuh mun kitu mah ti ayeuna keneh urang bismillah, urang kukumpul bahan-bahana bari ajakan sapanggeusi lembur sugan aya nu daek mantuan. Saya manggakeun abdi nu bade ngajakanna mah susuganan aya nu kersaeun ngabantuan. Ti harita Syekh Abdul Jalil jeung Bapak Kalindur kalayani bantuan ku sababaraha urang jalma. Tangsi eta lembur babarengan ngumpulkeun bahan-bahan bangunan pikeun ngadekeun pesantren kayaning kayu, batu, awi jeung sajabana. Tapi aneh, bahan anu sakitu lobana unggal peuting ngurangan saeutik-saeutik nepi ka beakna. Saenggeus ditaliti ising horeng aya nu deleka. Bahan bangunan teh dipalingan ku pasukan Jin Buntung anu ngarasa teu panuju tempat eta dijadikeun pesantren. Hiji waktu Bapak Kalindur ngintip hayang nyaho kumaha carana para pasukan Jin Buntung malingan eta bahan bangunan. Anjeunna naik kana tangkal maja, tapi ngadadak ngalakukeunana bari ku hawa tunduh nepi ka sarean. 3 poe 3 peuting dina tangkal maja teh lantaran kasirep ku ajian Jin Buntung. Ku ngaleungitna Pak Kalindur, Syekh Abu Jalil hariwang sok sieun aya bahaya. Saenggeus diteangan ka ditu ka dieu teu kapanggih hok wae anjeunna boga sangkaan moal boa dihareuyan ku Jin Buntung. Nya tidinya anjeunna terus naik kana tangkal dahu. Didinya anjeunna ngadua ka Gusti Nu Maha Suci, sangkaan Bapak Kalindur bisa gancang kapanggih deui ku kalayat slamet. Kukur saning Gusti Yang Widi, akhirna Pak Kalindur bisa kapanggih deui. Malahan dianterkeun ku pasukan Jin Buntung nu ngarasa taluk ku panasna hawa doa Syekh Abdul Jalil. Pimpinan Jin Buntung oge gancang serah bongkolan bari pokna. Aduh ampun Kanjing Syekh di mimiti ayeuna pasukan kaula moal rek ngaganggu deui jeung malahan siap bakal ngabantu kana pamaksadan Kanjing Syekh ngadekeun pesantren. Geus kitu mah hawa panas leungit, atuh tangkal dahu jadi pugur. Pugur hartina daunna maruragan, anu